Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda Sadayana patepang dangu deui sareng sim kuring dina pidangan dongeng Sunda dina lalakon di arah pati. Mitra suka seni Sunda Sadaya ayeuna teh panginten seri anu terakhir urang tamatkeun di seri anu ka-11 ieu nya mitranya. Lalakon ti karangan pangersa Entang Sumarna anu dilajengkeun kalian pangajian ku Siti Nur. Anu dina danget ieu baris tamat tetapi di seri nu pamungkas mitra. Hatur nuhun mitra sadayana nu parantos manco di mana wae ayana, anu di Sumedang ayanya, anu di Garut, anu di Bale Endah, di mana deui mitra mangga ngabsen. Sekian ku sim kuring dibacakeun nya engkin mah urang bacakeun. Ieu teh komen-komentar teh nya urang awaskeun supados nu sanes ge terang ieu komentarna gitu. Mangga mitra dina seri pamungkas ieu urang lajengkeun deui supados teu ngayangkolong kana waktos. Di arah pati karangan Entang Sumarna dilajengkeun ku kalayan pangajian ku Siti Nur. Mangga wilujeng ngadangukeun. Liren tina genjleungna Ahmad nu leungit jeung engkom nu linglung, desa paminggir genjleung deui wae. Kusabab Ahmad nu disangka tilar dunya kabawa palid teh akhirna mulang deui. Katambah ditewakna Sueb, Mistam jeung balad-baladna ku polisi. Ame aya deui wae nya, pantesan nek engkom anu sakitu geulis tur solehah teh daek ditikah ku modelan si Sueb. Sing horeng teh ditipu, cek tatangga engkom ngaharewos bojong. Nya tapi bisa-bisa nanya katipu. Kapanan timuruan jadi we teu asak pikir. Nya mama haji deui jadi kalau teh meni atah sasar. Sakur warga lembur paminggir galuntreng ngomongkeun kula warga engkom jeung Ahmad. Aya nu bari nyeusehan, nu bari gegeroh, aya oge nun saukur ngadengekeun bari kokosok. Nu keur jadi kacapangan Neng Komariah keur gulak-gilak hareupeun enteung. Geus lila manehna teu dangdos. Dinten eta manehna rek jadi saksi di sidang Ki Sueb. Samemeh bijil ti kamar, engkom ngorehan almari. Dina salah sahiji tumpongan acuk, engkom nyokot kertas anu gede geus rada kusut. Ku engkom dibuka sakedeung, pikeun mastikeun yen eta kertas teh bener, tur masih keneh bisa dibaca. Jung harita maranehna init ka kantor kecamatan. Mobil polisi geus nungguan. Rek mawaneng engkom jeung kolotna ka pengadilan negeri Garut pikeun milu sidang. Sanajan mama haji lempang na masih keneh kudu ditungtun, manehna maksa milu. Sabab ngarasa boga kewajiban pikeun nebus dosa ka Ahmad. Di rohang sidang, Mistam jeung baladna nu harita ngajegal Ahmad ting arolohok nempo Ahmad hirup keneh. Ukur Sueb nurut ret ngadelik ka Ahmad jeung Mistam. Sidang dimimitian pikeun ngadakwa Sueb selaku otak kriminal dina ieu kajadian. Sanajan anu boga ide jeung ngajalankeun perkara namah Mistam, Sueb jadi pihak anu paling berat vonisna sabab manehna nu jadi sabab rencana kajahatan eta kajadian. Kadua nu meunang vonis berat nyata Mistam. Sabab manehna anu mere ide jeung ngajalankeun pamentah Sueb. Dituluykeun ku 4 urang sesana anu peuting harita nyegat tur nyilakakeun Ahmad. Sidang nu dijalankeun teh teu pati hese. Sabab saksi jeung bukti jelas ngaberatkeun Sueb jeung baladna. Salah sahijina nyaeta surat nu dicekel engkom jadi bukti motif Sueb boga niat ngarajapati Ahmad. Teu saukur kulawarga Ahmad jeung kulawarga engkom.
Malah Mama Kabul jeung Bu Suji oge milu jadi saksi yen bener poe harita Ahmad palin. Malahan mah Mama Kabul oge ngerahkeun baladna pikeun neangan bukti. Dina wanci istirahat sidang, Ahmad ngadeukeutan Mama Kabul. "Ama, sim kuring teh panasaran. Kumaha ama tiasa menak buktos-buktos anu sakieu pabelitna?" Pok Ahmad ka Mama Kabul sanggeus perkara harita rengse. "Tawas sifatna jelema jahat jang. Minangka maranehna ngalakukeun kajahatan babarengan. Pasti nyarakal bukti. Sabab sarieun katemleuhan. Ari menang bati mah hayang pagede-gede. Ningang rugi jalma mana nu daek nanggung." Pok Mama Kabul, Ahmad ungut-ungutan bari nangatkeun. Mangsa Mama Kabul keur nyarita, sanajan hatena rada sieun. Engkom ngawani-wani maneh nyamperkeun Ahmad. "Kang Ahmad," gero engkom halimpu. Ahmad teu langsung nemalan, manehna ngareret ku juru panon. "Bade aya naon, Neng Engkom?" tanya Ahmad. Engkom rada cangcaya, raut beungeut jeung cara Ahmad neuteup manehna geus beda. Teu katempo deui rasa kanyaah, malah mah sigana Ahmad mah masih keneh neundeun ka Ama. "Kenging ngobrol sakedap, Kang Ahmad?" tanya Neng Engkom. Ahmad ngareret ka Mama Kabul. "Mangga jang. Barina oge Ama mah bade milarian heula si Amu." Temal Mama Kabul tuluy nyampeurkeun Ibu Suji nu keur anteng ngobrol sareng ibuna Ahmad. Di luar gedung pengadilan, Engkom ngajak Ahmad ngobrol di tempat anu rada nyingkur, dariuk dina kursi panjang anu kabeneran keur kosong. Poe harita rada reueuk. Asa ngagambar kaayaan manehna duaan. Teu langsung ngomong, Neng Engkom neuteup Ahmad sagigireunna rada lila. Katempo rasa kasono anu geugeut dina seca Engkom minangka neuteup Ahmad. Ngolebat na emutan Engkom, mangsa peuting harita Ahmad rek mangkat ka Surabaya. Peuting panungtungan manehna paduduaan. Lamun seug harita Ahmad teh init, meureun moal kawas kieu carita manehna duaan teh. Kiwari nya ge Ahmad aya gigireun, tapi hatena mah asa jauh. Teu katoel ku raga Engkom. Nu diteuteup teu ngareret saeutik-eutik acan. Miceun beungeut ti Engkom oge. Nempo Ahmad kawas kitu, Engkom ukur bisa neureuy ciduh, tuluy ngeluh. Tapi tanpa sakanyahoan Engkom, Ahmad ngareret sajurueun panon. Dare kumaha oge, Ahmad gungsi boga rasa kanyaah anu ngagulidag ka ieu awewe ayu nu aya gigireunana. Rasa nyeblak minangka neuteup awak Engkom anu lenjang masih keneh ngageterkeun hate Ahmad. Jep teuing sabaraha lila, boh Engkom boh Ahmad taya anu ngarecap. Ahmad nungguan Engkom ngomong. Nya kitu deui, Engkom oge nungguan kawani pikeun ngomong. Anu akhirna Engkom ngamimitian. "Kang, kumaha engkang salami di lemurna Mama Kabul teh?" "Ya kitu Kom, alhamdulillah." Temal Ahmad rada hare-hare. Engkom ngahuleung deui rada lila ngagantung. Manehna kungsi ngadenge ti ibuna Ahmad nu siga ngahaja, meh kadengieun ku Engkom yen di lemur Mama Kabul Ahmad loba nu mikahayang. "Engkang teu acan gaduh deui Kang?" tanya Engkom. Ngareret ka Ahmad bari raraina mah rada euceuy, kapanasaran ngelehkeun rasa era. Teu acan Kom, asa rada kapok." Temal Ahmad.
kecap anu nyentug kana hate engkom moal birek nu disindir ku Ahmad pasti manehna. Engkom ngeluk beuki jero. Sakali deui hampura Kang, tapi demi Allah sanaos tos ijab engkom teu acan kantos dikukumaha ku Mang Sueb. Cek engkom sorana anu ngageter nemongkeun rasa kaduhung sagede gunung nu tumamprahna jero hatena. Perkawis eta mah da bujang nu nikah karana ge seueur. Cek Ahmad bari ngarenghap heula samemeh tuluy ngomong. Nu janten kabeng berat engkang mah rasa percantan engkom ka engkam. Mama kabul wae sareng Bu Suji tiasa percanten yen engkang teh jujur. Cacak-cacak name pendak. Tapi engkom nu sakitu apal tiba heula. Sora Ahmad hampir teu kadeng. Manehna rumahuh antara amek jeung nyeri hate. Ngaran beja. Perkara Ahmad anu dijebak ku Neni nepi oge ka ceuli engkom. Teuing saha anu ngamejer beaskeun sapa minggir mah sigana eueuh nu teu kungsi ngadenge perkara eta. Sawareh warga ngamustahilkeun yang Ahmad wani-wani ngomeneni komo bari disodor-sodor mah. Tapi aya oge anu mela Ahmad jeung rupa-rupa alasanna kaasup engkom. Sapra kajadian harita manehna kapok benang percaya ku beja. Dina hatena engkom ngaku kasalahan engkom ka Ahmad sanajan katempona sasieur tapi bener. Kahanjelu Ahmad kiwari ibarat halodo panjang nu moal baseuh ku garimi sapoe. Hampura Kang, hapunten engkom teu terang kedah kumaha deui. Pikeun medarkeun yen engkom teh ngarasa dosa pisan ka engkang. Cek engkom bari sumegruk. Nya, keun nu entos mah tos we. Cek Ahmad teu paduli sanajan engkom geus ingsrak-ingsrek bari ngusapan pipina nu baseuh. Sanggeus rada tenang, engkom tuluy ngomong deui. Dupi saterasna bade kumaha? Akang teh bade netep di paminggir atanapi kumaha? Niat mah bade netep di Surabaya wae. Kaleresan Mama Kabul gaduh kenalan nu tiasa ngabantos kanggo perkembangan usaha di ditu. Tembal Ahmad ngorehan saku neangan udut. Socaneng engkom anu masih keneh bareureum mata si meuteun netep Ahmad. Teu percaya manehna bakal init padahal karek oge patepang deui. Anu leres Kang. Cek engkom leungeunna hampir ngerewek awak Ahmad. Tapi eling manehna geus lain sasaha deui, pikeun Ahmad. Nah, make jeung teu leres. Engkang di dieu ge ngantosan naon? Mending di ditu puguh pijujeunana. Tembal Ahmad teu paduli yen neng engkom teh neuteup manehna bari cani nagda. Atau selanya kom engkang bade milari udud asa hararasem kieu. Cek Ahmad tuluy indit ninggalkeun engkom nu masih tungkul bari ngusapan cipanon. Minangka barilik deui ka ruang sidang, engkom teu wani neuteup Ahmad. Kitu deui Ahmad babaliaran meh teu ngilikan engkom. Sueb tungtungnan divonis 13 tahun penjara. Sabab manehna nu jadi otak nyadiaan duit pikeun ngarajapati Ahmad. Atuh Mistam nu ngarancang kajahatan sarua menang vonis 13 tahun sabab najan lain manehna nu boga tujuan, manehna nu ngabogan ide tur ngalaksanakeunana. Tapi kusabab manehna nyerahkeun bukti, Mistam menang karinganan jadi 12 tahun penjara. Sasana mah balad Mistam anu opat masing-masing diponis 8 nepi 10 tahun. Poe sidang harita jadi panungtungan engkom pangijeng Ahmad. Sabab tekung silila Ahmad meneran init ka Surabaya. Inung Ahmad kung si ceuri. Ingat ti heula samemehna Ahmad ngabejakeun palit ge pamitna teh rek ka Surabaya.
Moal ayeuna mah Bu. Doakeun we Ahmad sing sehat. Jag-jag dina mangsana mulang deui. Malah mah doakeun oge usaha Ahmad di ditu sing maju. Sangkan tiasa nyugemakeun ibu sareng ama. Pok Ahmad bari rek indit. Inung Ahmad anu cari nakdak ngusapan buuk anakna anu nyuuhna lahunanana. Kabehanana oge ku amu teh teu weleh didoakeun jang. Sing paranjang umur, murah rejeki, sing ditayang tayungan ku Gusti Allah, sing bisa mihapekeun maneh jadi jalma anu jujur. Cek Inung Ahmad bari sasakali ngusapan pipina anu baseuh. Amin, Ambu. Ahmad mios heula. Amu sareng ama sing sarehat di bumi. Cek Ahmad bari nyium tongong leungeun indung jeung bapana. Manehna sakali deui ninggalkeun lembur. Kiwari mah lain dumeh di titah bapana. Tapi kahayang manehna sangkan jadi jalma gede. Ahmad milih jalan kitu lain saukur meh kulawargana maju. Tapi jaga-jaga bisi anu diasupkeun ka lapas aya nu neundeun dendam ka manehna. Satadina eueuh dendam ge diarah-arah. Komo ayeuna aya musababna. Nanaon ge memang kumaha takdir Gusti. Tapi jelmana nu kudu ikhtiar. Pok Ahmad bari ngalengkah. Mangsa kareta mimiti maju, ras manehna inget ka engkom. Anu sabenerna mah minangka engkom nyebut manehna candi kukumaku Sueb teh sanajan ukur saeutik manehna aya rasa bunga. Kungsi malah mikir hayang balikan deui. Tapi kalindes ku harga diri. Keun, Kom. Lemun nya oge jodona. Kajen ka mamana kuring ngalengkah. Pasti balik deui. Geuntes Ahmad na jero hate. Ahmad teu apaleun. Yen harita engkom ngahaja nuturkeun ka stasiun, nempokeun Ahmad ti kajauhan. Kang, didoakeun ku engkom sing sehat. Bagja salawasna. Mudah-mudahan hiji wanci tiasa tepang deui sareng engkom. Cek engkom, cipanona maseuhan pipi. Harita kadua kalina engkom ditinggalkeun. Ti heula mah engkom boga keneh harepan. Ninggang Ahmad datang manehna bakal ditikah ku Ahmad sanajan di panungtungan kalah Sueb nu jadi salakina. Kiwari mah engkom geus teu ngarep-ngarep deui. Ngareret oge Ahmad teh geus teu sudieun. Manehna mung miharep bisa nempo deui Ahmad dina kayaan sehat tur bagja. Sanajan manehna jeung Ahmad geus lain-lainna deui. Nya saperti biasa, tetangga-tetangga engkom mah pada guntreng di buruan. Nya ieu, nya oge engkom teh geulis. Jang Ahmad mah moal daekeun lah kudu ngawin rana mah. Tok salah sahiji awewe kacapangan maranehna teh neuteuli pisan naceuli engkom. Ti harita engkom mah milih fokus ngawuruk jeung mantuan Mama Haji ngurus usahana. Tapi gering Mama Haji Japar beki parna. Kurang ti sataun sanggeus Ahmad init ka Surabaya, Mama Haji tilar dunia. Dewasa nempo indungna susah sedih, engkom nuluykeun usaha sarung tenun Mama Haji. Taya nu nyangki dicepeng ku engkom mah usaha sarung tenun teh malah beki maju. Neng engkom kiwari tos jadi ibu bos, pakaianna oge beki gining. Tapi dasar bibir tatangga teu weleh we aya wae picacapekeunna teh. Aya nu nebak usahana maju teh sabab sakola engkom anu luhur. Aya oge anu ngomong maju soteh karena loba anu ngabantu pada hayang meuli hate engkom. Nu kiwari katelah nyai rada bengsrat. Beki sukses oge keur naon teu boga salaki mah nya ce. Cek salah sahiji tetangga engkom. Nya meureun geus kapok ce. Kapan nempo sorangan nu hayeungeun engkom mah juljol. Tapi kumanehna eueuh nu dipalire. Temal nu hijina deui. Sigana mah nya masih keneh bogoh meureun ka Jang Ahmad.
Nya pajarkeun teh Ahmad jeung kulawargana tos ngalih ti paminggir. Nya kitu. Tanya nu sejen. Ih, ka mana wae atuh ari ece. Pantos lami oge ngarali. Saur namanya dibantos ku nulungan Ahmad teh ya geuningan. Usaha kulawargana Ahmad oge beuki maju. Malah mah Jenat Haji Japar ge kaelehkeun. Ih, bener eta teh ce. Aeh, kapan ce ini oge milu ieu harita oge basa pindahna ka Garut kota. Ih, imahna teh gedong gejegleng ieu. Eueuh eureuna. Tuluy eta awewe nu aratel bibir teh pada guntrang. Hiji poe isuk-isuk salah sahiji awewe pagawe engkom nyusulan ka imah. Bu Engkom, aya nu milari saurna bade ngajak kerja sama. Pok pagawe engkom dareh deh nakranan. Teras kumaha Mang? Tanya engkom, gayana geus beda. Beda pisan jeung nu baheula. Imahna ge geus lila dipugar, kiwari mah geus beuki agreng. Sim kuring tos ngajelaskeun yen perkawis kerja sama mah kaputusanana aya di ibu. Teras saurna teh bade linggih ka bumi ibu. Nanging duka tah bade iraha mah Bu. Ceuk pagawe engkom. Engkom nu ngadengekeun ungut-ungutan. Sakitu wae Bu Engkomnya. Sim kuring bade teras deui. Cek pagawe engkom nu tuluy pamit. Harita ku engkom teu pati dipikiran. Leuwih ti saurang harita anu ngajak kerja sama, tapi ku manehna ditarolak. Sabab rata-rata lain saukur hayang bisnis. Lolobana mah hayang anu lain ti manehna. Nyeta, naon deui atuh nu dipikah hayang lalaki nalika nempok randa bengsrat. Ari lain hayang ngawin atawa ngajak hubungan mah. Tapi pet, hate engkom asa beda ti sasari. Manehna ujug-ujug asa hayang nanyakeun deui soal eta lalaki. Urang bari nempoan lah. Gerintes engkom na jero hate bari jug kacai. Minangka engkom keur siap-siap arek mangkat, aya hiji jalma anu datang ka imah engkom. Tatangga engkom anu memang ngahaja sok ngarumpul di buruan pada guntreng nempokeun eta lalaki. Saha eta ieu meuni kasep ngarempereng koneng kitu? Cek salah sahiji wanoja. Daku nyana atuh eta lalaki teh. Iwal ti kasep oge ginding, katempo lain jalma biasa. Tapi ce asa apanya asan teu asa-asok nempo. Cek awewe nu hiji deui bari ngilik-ngilik. Engkom nu keur nyinghareup ka imahna bari make selop teu nempoeun eta lalaki anu nyampeurkeun manehna. Assalamualaikum. Pok eta lalaki. Waalaikumsalam. Tambal engkom, tapi deg hatena ujuk ratu. Bulu punukna asa muringkak, sora eta lalaki asa mineng ngadenge atawa teu asing. Bu Komariah, tiasa ngobrol perkawis kerja sama sarung tenun, cek eta lalaki. Engkom ngalieuk, breh nu ditempo teh moal salah. Lalaki nu dipikasono sakitu lilana ku manehna. Sanajan ngajak kerja samana lain saukur bisnis, engkom mah ridho ari jeung manehna mah. Bangga Pak Ahmad. Ahmad jeung engkom ngabelengeh, maranehna silih teuteup pinuh ku rasa kasono. Tah kitu mitra, hanca dina dongeng di arah pati karangan Entang Sumarna anu dilajengkeun kalayan pangajen ku Teh Siti Nur rengsek dugi ka dieu. Mudah-mudahan ieu lalakon Ahmad teh tiasa janten naon atunya janten panglipur kalbu gitu pangbeberah kanu mana ngarencangan segala rupi kagiatan Mitra Sukaseni Sunda Sadayana anu damelna anu nuju
di dapur di mana wae gitu nya. Oge mitra suka seni geuning seueur nu tarbihnya aya nu di luar negeri, aya anu di Indonesia tapi sanes di Bandung. Di Indonesia keneh gitu nya, aya nu di Jawa Tengah. Tadi teh sahanya basa nu di Blora saeureuna teh nya pangarsana teh. Mangga mitra sadayana nu di mana wae ayana ku pribados didoakeun sing sarehat. Hatur nuhun tos support ieu dongeng. Alhamdulillah pami disupport nya ku like-na, ku share-na, segala rupi macam supportnya ku pribados kanuhunkeun pisan gitu. Insyaallah saatosna ieu dongeng tamat pribados baris ngagarap deui dongeng anu enggal. Nah, dongeng anu mana? Kin wae nya urang lajengkeunna kin dina uploadan salajengna mitra urang aoskeun atuh sareng sakantenan urang naon mah umumkeun teh sakantenan gitu mitranya. Tah pribados salaku pembawa dongeng atanapi anu ngaoskeun ieu dongeng salaku pendongengna dan tadi hapunten boh bilih seueur kelepatan boh bilih dina nyandak ieu dongeng teh kirang sapagodos dina nyanakeun karakterna atuh kirang pas hapunten pisan mitra mung ieu mah tadi teh nya ti awal oge pribados mah dharma diajar gitu. Mudah-mudahan tadi teh niatna mah ngahibur we mitra suka seni Sunda sadaya gitu. Tah ieu aya tulisan oge ti pengarang ku pribados urang aoskeun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah ieu kanggo pamiarsa ieu. Hatur nuhun ka pihatur ka pamirsa suka seni Sunda sadayana saurna teh anu paratos maco dina pidangan dongeng Sunda di arah Pati anu dipedarkeun ku Pun Lanceuk nya pribadosnya margi ieu teh Siti Nur teh pun adi teges mitra. Kumargi carita nu dipedar tina karya entang Sumarna teh teu tiasa dipilari terasanana. Abdi didawuh pikeun neraskeun ieu karya supados teu ngagantung teu matak panasaran. Sadar seueur keneh kakirangan dina ngalajengkeun karya ieu pribados nyuhunkeun hapunten ka pamiarsa sadaya suka seni Sunda sadayana saurna teh. Upami aya basa atanapi carita anu kirang merenah dikupingkeun atanapi teu saluyu sareng anu dipiharep ku para mitra suka seni Sunda sadayana da dihampunten saurna teh. Bahwa pengintan dina bahasana kirang entep seureuna dan sareng sagala rupina. Tah kitu pengintan mitra cekap saurna teh sakitu heula ti pribados Siti Nur atur nuhun kasadayana kapun lanceuk anu tos masihan kasempetan mendalkeun katiasa anu jauh ti sampurna ieu. Mudah-mudahan tiasa wanoh deui dina dongeng salajengna. Hatur nuhun sakali di anu tos manco di channel Suka Seni Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu tah saurna ti penulis mitra sekali deui Siti Nur teh rayi pribados tegas gitu nyemung kelarasan anjeunna mah nuju di Jawa Tengah ayeuna teh mitra di Brebes pribados mah di Bandung gitu. Janten komunikasina teh via digital we diantosan teh gitu. Sakitu wae mitra sekali deui hapunten ti pribados sareng penulis insyaallah enjing urang lajengkeun deui ku dongeng anu sanesna boh ti Teh Siti Nur mangkin saurna teh aya deui ayeuna enjing mah ti penulis anu sanesna heula. Mitra suka seni Sunda sadayana pribados pamit atur nuhun hapunten samudaya kalepatan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.